Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat rahimakumullah. Sameme sim kuring nyarita rada panjang rada lebar. Wayana kapanitia iya meja ti kula mangare digentok. Mun diawaskeun jareupun kula. Atuh meja jangkungan tinu diuk. Kalangan mending wae meja. Atuh kuehan awa. Yang percuma aya cai doang kieu doang kula nanti. Pan beuneuhan kieu nya urangnya. Langsung kada lah. Teu halangan ku meja. Dia mah lain pidato ya. Kan bae dinya aheng nginum di teguk ku kula. Hadirin hadirat rahimakumullah wa hadakumullah. Urang Citereup mah kana ngaji mah doang na mulai bosenan balurah ya. Tadi ngobrolkeun pan kilomri nyatas penutupan ya kabeh kiai cenah ya. Keur beurang. Lamun lain resep kana ngaji mah gandeng aing dari geus cenah da. Sangheuk aing kudu kepaloyaran deui pangajian. Teu mah hadir deui bae. Alhamdulillahirabbil mah kudu bunga. Lamun Allah Subhanahu wa taala memberi taufik, memberi hidayah ke orang sadaya. Sabab ieu urang kikieuan dengekeun dia pada urang nabe ieu mah. Lain bejaan teh nyahoan mah. Ieu kikieuan ieu kikieuan. Ieu lain daya upaya 100% urang. Ulah bunga sombong diri komo ujub ria ku sabab daek ngaji. Demi Allah bersumpah lagi kula medek suki. Kunaon sababna? Lamun tanpa aya campur tangan Allah, maka caduh mungkuk haram dempak peueuh buntutan ora tak-takan nini aya kanyutan. Kumoal-moal ka. Ulah tabari jeung jauh, ulah tabari jeung eueuh nanaonan kajeun aya nanaonan ge tetep moal daekeut. Kunaon cenah dia teu ngaji keur penting di mushola, teu kuna naon? Eta nu kitu polong mah. Teu ngaji ngomongna teu kuna naon. Eta nu teu ngaji dusun kuna naon. Ngomongna teu ngaji teu kuna naon, nu teu ngaji mah kuna naon. Anu ngaji eta nu teu kuna naon. Mun urang teu ngaji eta berarti kuna naon. Jurig-jurup kadinya. Ngomong-ngomong teu kuna naon. Yusuk rada jengkelna kula mah kilomri ka kiaina deui. Masyarakat ngomong hampura bae kaji cenah keur penting telo ngaji. Wios lah teu naon keur sibuk mah. Laju dia sebagai saha? Ngawios-wios batur teu ngaji. Emang ngaji kewajiban ti kiai? Ngaji kawajiban jelema? Kuduna minta hampurana sasaduna lain ka kiai ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Hampura Gusti kula tadi teu ngaji ka Allah jangan ilmu agama mah lain kewajiban ti RT, lain kewajiban ti jelema, tapi kewajiban ti Allah Subhanahu. Geus lamun kiai ngomong wios teu kuna naon eta kiai kuna naon deui bae. Ka kiai-kiai na doang na kuna naon. Lu punya hak apa ngabeunangkeun batur teu ngaji? Hak prerogatif Allah. Lain orang kuduna jawaban kumaha ulah kain dia minta hampurana, ulah kain dia sasaduna ka Allah. Ai mah kamaya enggak doh nu ngaji main ngelapekeun cangkeng di imah. Pan menahan ya nu ngaji mah kiai ga. Atuh aku lah datang ka dieu misalnya nu hadir nage nu penting mah balik di amplopan beres. Atuh ngeunah. Dari orang mantap cik Ibnu Athaillah la tuprih ka ta'atu li anaha barizat min indi nafsik waproh biha li anaha barizat min Allah. Ulah ngabungahkeun ka anjeun hiji kataatan, hiji ibadah, hiji pendekatan urang ka Allah, ngaji tah, salat tah, sedekah tah, mun urang boga anggapan eta teh tina kakuatan pribadi urang. Sabab buat tak jelema mah kana ngaji mah kabeh ge hulap mah teu masyarakatna teu kiaina kana ngaji mah hul. Kita ngaji kiainya kalmik non baki.
ngenah ge hantu ku kawajiban magahan nu boga ilmu nu teu boga ilmu wajib ngajina wajib guguruna geus aya jalma bodoh daekan ngaji atuh teu aneh memang kuduna kitu aya kiai daek ngamalkeun ilmuna teu aneh memang kuduna kitu nu aneh mah urang Citerep dengekeun aya jelema bodoh teu daek ngaji tenang-tenang bae eta nu aneh mah sebab itu sesuai doang jelema luhurna make jas make dasi ari handap make kokolor doang tapi teu kiram-kiram teu isin-isin aneh eta kula mah kitu ari eta mah luhuran jas handap celana panjang sepatu disemir atuh pasti anu kitu mah gagal kiai daekan ngaji cenah ka mana datang ngamalkeun ilmu teu aneh nu aneh mah ongkoh kiai dititipan ilmu agama ku Allah pikeun nyampekeun ka nu bodoh ngarujahan ka nu bodoh tapi eta kiai telok magahan eta nu aneh nu sugih batur atuh teu aneh nya kuduna ieu nu sugih mah kudu babagi ngabantu anu teu mampu teu aneh nu aneh mah nu sugih koret aneh ini miskin mau koret jauh kalau kayak nyebut koret kamu miskin sababna sakuduna jadi ulah bunga hati urang ulah rasa gede hati urang ulah rasa hebat urang ku sabab daekan ngalaksanakeun ibadah timbul tina kekuatan urang tapi bungahkeun hati urang wa keyakinan urang berarti urang teh alhamdulillah menang taufik jeung hidayah ti Allah daek ka pangajian eta nu kuduna jadi urang kikian ieu munguna makhluk pilihan Allah ieu bah alhamdulillahirabbil dak dengekeun ieu calon presiden banyak merencanakan makan siang gratis ketinggalan ku urang sebenarnya mah beneran pan aya nyalakeun makan siang gratis tujuanna naon supaya masyarakat sehat cenah cikula mah supaya masyarakat eta betepuk kunaon betepuk atuh apa gratis lagi ngan siang doangnya isuk-isuk mayar sore mayat engke daharna beurang doang pan isuk-isuk henteu dahar sore dan beurang sore henteu panti luhur kosong tengah nyempluk handap kosong deuk pan betepuk eta urangnya urang mah ya makan siang makan gratis lain siang bae urang mah kok mau tukang ngariung mah eta makan gratis geus teu aneh kami mah lain makan bae nu gratis kami mah rokok gratis kopi gratis kami mah bolu gratis cau seblot gratis dusun baru kanan kumaha gitu aja urang mah serba gratis gratis urang mah mantak dusun eta jelema cenah teu daek ngaji gratis segalana gitu kudu mayar tinggal ngadenge kenal nu hajat kudu mayar ka kula henteu kudu gawe naon mayar eta isin ari eta malen mayar ieu ka uang bensin sapomen gitu doang hadirin rahimakumullah wa hadakumullah doh jadi urang mah serba gratis alhamdulillahirabbil alamin berbicara masalah gratis mah dengekeun ya naon di zaman akhir kuari nu gratis sagala lagi kudu mayar moal aya nu gratis moal aya makan siang gratis cik saha ditanggung jawab ku duit negara dibayar susu gratis dibayar anu ngaji nu gratis mah ngukur ngaji kabeh ge kuari mah teu aya nu gratis muak ge mayar kuari kira aku kiai muak mayar geura ge asup ka Alfamart muak mayar dengekeun heula ngising kiih ngamusiat mayar kuari bisi teu percaya jarah ka Banten jarah ka mana bae aya WC umum pan ditungguan tuh ku tukangna aya gen koropakna pan make bandrol eta kaan make bandrol di dinyana ngising RP 2000
Kiih 1000 ngabusiat aya bukuran bannya RP 1500 mayar tuh nini asup ke jero WC nges beres ngolokeun huluna ditanya ku tukang tumu koropak ai nini kiih ngising tangga busiat jenek disesuaikan jeung harga ya cik nini mah kabeh nya kiih nya ngising nya ngabusiat teh geus kolot ieu mah sedala wernya nya kiih nya ngising nya ngabu siap pan eta tukang tumu koropak ngitungna ge make kalkulator ya. Ngising 2000 tambah kiih 1000 3000 ngabusiat 1500 jumlah jam leh 4500 nih 4500 nih dibayar ku ini duitna 5000 cik nu tunggu koropak nih teh pulang gope deui wayah nangising deui bae cik nih geus bae ka tengora teh nu gratis Pak Korim selalu merancang mencanangkan gratis ulama di sana dari awal di Kangjeng Nabi ngaji mah eta ulah mayar gratis ngaji mah gratis sabab orang hirup di alam dunia teh ulah sampaikan eleh 3-0 hadirin sana sok main bola di dia eta main bola kaji terus lamun karak eleh 1-0 aya harapan keneh 2-0 aya harapan keneh tapi 3-0 lah leuleus eta geus 3-0 mah hese tanya hayang malikeun keadaan komo hayang ngelehkeun begitu malikeun keadaan hayang kabales be hese geus 3-0 mah teu main bola ripuh geus 3-0 eta hirup ulah sampaikeun 3-0 naon 3-0 hiji hirup eta ulah kosong beutong hiji eta nu kadua ulah kosong kantong nu katilu ulah kosong iman ieu nu tilu penting di Asia kantong ulah kosong kantong teh eusian pang naon pang boga wibawa sabab jelema lamun boga duit wibawana lumayan eta kaji beda jeung nu masyarakat wibawaan nusugih mah ya nusugih curug di dalam kubatur eta lempeng curug disebut lagi nya curug nusugih mah lempeng ha di tananam gede deh ku batur enakeun cenah gerak buruan kula cenah solokan eta hadiahna kan eta ku jelema jajal nu miskin nita ka babaturanna geura pangenakeun solokan aing atuh ku beungeut dia teu boga sebagai nanya cita-cita ka aing gitu beneran kok lan batang ulah kosong pang naon pang kuat tenaga sabab naon lamun batang kosong anggota batan nu sejen padahal mah teh ilu dahar nu sejen mah tapi ilu leuleus kak bener tak hetur ngalolot roket padahal lamun dahar teh loket tur kekenyok teh lo leungeun ngaloleuteur ngalengkah ge oyog-oyogan kak kunaon sababna akibat si ieu ya beuteung anu kosong kabeh ka bawah ripuh leuleus mantap ulah sampaikeun beuteung kosong isuk-isuk memeh macul memeh nanaon utamakan sarapan ulah sok mudah-mudah harapan ieu mah gara-gara mudah-mudah harapan sarapan dipaneurikeun sarapan itu lebih nikmat daripada harapan hadirin benar belum tentu harapan tercapai laju asup angin ongkoh sarapan heula pan aya sarapan urang mah lain roti jeung susunya naon potoy peda kayak jodoh piring sarapan urang kitu repet atuh rek maculi ya kalau gua nageleun kantor sarapan heula pang naon pang kuat ulah mudah-mudah harapan poho karena sarapan cilaka ngan aya nu paling cilaka ketika orang kosong iman ieu mah lain kekuatan naga urusanana ya ieu mah kebal bulan puasa Ramadan mah eta lo baki kita kuatin puasa kolot teu puasa eta lain teu kuat eta Kak lain ku teu kuat tenaga eta lain ku kantong kosong lain ku sabab teu boga duit tapi ku kosong iman teu kuat iman nela babaturan ngarokok Mahkamah Konstitusi doang padahal non rokok Mahkamah rokok MK
Pokoknya wadak panggagahan rokok mana eta geus ku MK BKBG geus pangangeus di eta hukum Indonesia mah Mahkamah Konstitusi dirokok kurang Citerep MK eta jelema lemah iman mah neuleuh babaturan ngabulak-bulak ngarokok MK be puasa ti mana mah berhubung babaturan di pagawean ngarokok MK kabe sengit kabita MK padahal 10.000 MK atau kamu ting dia menelan ngarokok sampur ngamil atau rokok anu sok isin dia nyebutna ulama mantap ulama telok eta meuli rokok eta kajian bagus oke isin ngomong nah kiai jeung meuli esek aya lain ada ulama gila mah aya eta rokok esek aya nanti goreng ruana cik ulah ka warung Madura burung Mbak beli esek teu kaucapkeun ku kula mantap ulama beles sampur namion teu bisa ngucap nu eta mah eta ku si Madura dibere di BS ya dekat padahal malain rokok mahal tuh rokok murah tapi kunaon eta kabita bae kagoda bae rungkat bae ku sabab lemah iman hadirin lemah iman teu kuat puasa nyari kanan bae ka anak dia nyotan es di buruan cek bulan puasa cenah isi tuh kaki kiai ulang nyotan es dicik anakna bapak kita di tas ngopi politik betul kabohongnya laju nak kalimas be bapaknya di sini leungeun nggak dorong golotrok ngomong di mulut ulang bata beus ka palurah sabaraha teh sieun 60 beus dirorah dorong ka luhur repah popongkol sana dibeutkeun ke bo raganyang bae tapi kunaon giliran datang waktu salat ngangkat leungeun dua ngucapkeun takbiratul ihram loba nu teu kaang eta lain ku sabab teu bukan tanaga lain tapi ku sabab lemah iman ieu anu kurang bertekan kan ke generasi muda urang ke anak incu urang ulah sampaikan anak kita itu lemah iman kosong kantong kosong beteng memang bahaya tapi tidak seperti berbahayanya ketika urang teh kosong iman naon sababna kadaharan mah kudu ngomong mah urang bae anu loba salah sampai turun subuh mancat maghrib susungkur alabatan bedul bayangan kunaon sebabna urang teu nyaho ka mantap urang teh kudu ikhtiar eta poe eta milik urang ti Allah sabaraha teu nyaho kan urang teu nyaho menang teu nyahoan hanteu mantap urang usaha sabenerna mah pan milik mah kabeh geus ditanggung jawab ku Allah Subhanahu wa taala kabeh eta mah makhluk wa ma min dabatin fil ardi illa Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha mustaudaha kabeh ge ulah teh jelema anu gede beutungna sehingga kuman anu lemet geus ditanggung jawab milikna ku Allah kabeh ge atuh namun tanggung jawab Allah atuh sanu ragu ari urang mah pan salah lajuna ai budak-budak anu ditanggung jawab maeh-maeh maneh bener teh ari kana anu parentahkeun papaehan urang ari budak anu geus ditanggung jawab maeh-maeh maneh ari kanu diparentahkeun diwajibkeun papaehan matak ti Ibnu Athaillah deui bae ijtihaduka bima duminalaka ya wa taksiruka bima tuliba minka dalilun alantimasi basirati minka goleah gedebugna dia cik bahasa urang ya susungkurna dia alama duminalaka karena hiji perkara anu ditanggung jawab pikeun anjeun tapi watak siruka pimatuliba mingka PPK na anjeun ceroboh na anjeun masa bodoh na anjeun karena perkara anu diperintahkeun ka anjeun salat ngaji puasa dalilun alantimasil basirati mingka eta nuduhkeun mun mata hate urang teh pecah kan kupeda teu make kacamata min yeuh sabab nu pecakna naon lain mata tapi mata hate lain mata kepala tapi mata hate eta orang lamun kalakuan kitu mah lamun kana jalan pibusiateun mah urang teu kabagian RT ge meureun dicekek teh aing ge sababe di anak buah Jokowi aing ge kunaon aing teu meunang-meunang
cik RT kumahkeun horeng teh kelar bae kana nasi beureun lain kami teu ngajukeun TTP nu sial diajukeun mari juga teu meunang bae dicekek RT sugan aya ibu-ibu bapak-bapak katinggalan pengajian mamarahan ka kiai moal aya. Jadi urang mah yeuh goleh gedebugna kana nu geus tanggung jawab ku Allah ari kana diparentahkeun ku Allah ka urang mah duangna kabeh ge kabrah eta rada lalawora mantap tanamkeun ka generasi muda urang sadayana keimanan. Jadi nu paling penting supaya generasi muda urang teh salamet komo di akhir zaman adalah perkuat keimanan hadirin. Ieu anu paling penting teh. Ulah sampaikan urang mah sieun teu barang dahar. Sieun teu ieu seureung tujuan anak kababelan urang mah meuni halibuja anak teu bisa ngising nyiar dul kolak, nyiar mikrolak dicolok liam jubur. Bagi dicorot burusu depan jesina lancar ngising. Anak teu daek dahar geura bapana nyiar vitamin supaya anak urang lancar daharna sina mirasaeun daharna teu ngising sina lancar teu daek dahar sina daek dahar sina mirasa lajuna anak napan hardolin ngumpul dahar modal udin ari kana ngaji kurang pati matenikeun neuk ngaji neuk henteu neuk salat neuk henteu jor teuing sabodo bae naudzubillahi min dalik. Hadirin hadirat rahimakumullah wa hadakumullah. Tayeu mantap penting ieu teh anu hajat ngumpulkeun urang sadaya tujuanana teh menta doa. Sabab ulah-ulah urang anu beurang penting lamokot ku dosa urang mah. Teh nya kadi urang kitu deuk mah kula ieu mah pribadi. Beurang penting urang mah lamokot ku dosa hadirin. Kilang Nabi Ibrahim sampai ngadoa. Padahal Nabi Ibrahim teh kekasih Allah, Khalilullah. Cik Nabi Ibrahim Rabbi habli minasolihin Rabbi jalni mukimas solati wa min dzurriyyati. Gusti pasian abdi anak-anak anu saroleh. Gusti jadikan abdi jeung turunan-turunan abdi jalma nu sok daek ngalaksanakeun salat. Pertama memang urang berdoa. Sanggeusna berdoa karoyane ieu teu cukup didoakeun. Tapi urang teh kudu aya ikhtiar, kudu aya perjuangan, aya pengorbanan. Anakna kurang didik ku agama sanu ngadidikna atuh anak saha aya indung bapana mun aya indung bapana ku indung bapana kewajiban indung bapana al bait madrasatul ula rumah tangga adalah tempat belajar pertama pikeun jadi anak-anak urang memeh ka mamana nu dasarna mah kudu ka indung bapana. Tenang bae aya kiai engke heula urang mah kiai kumane heula imalju kiai bae kiai bae masalah kenteu kumane liang pilih kiai ge meuli barolong pakai tutunjuk sama kiai can bere kiri tidak geus eueuh lunas can beres kiri ditan lunas bolang kain kenan jamba meuli cabutan ku anak kakak pakai tutunjuk eta magahan budak kula leutik kula mamentak paling salut ya Ki Ramli ya ka kiai tukang magahan ngejah kula mah sabarana eta mah kono magahan kitab koneng atau eta geus naon ngaranna jelema geus di mukana huruf ieu geus bisa maca Al-Qur'an ieu coba nu magahan ngejah ngenalkeun kana huruf hijaiyah huruf Quran alif ba ta sa jim ha po eta nu lieur mah pan eta nu pindel masuk kadang jengkel kana hate urang mau ngomong aku mana mau ngomong B gitu lain doi laju aya nu kieu pan meletik cik urang alif cik budak letik alif dia mah cenah budak letik ieu ba dia mah cenah da budak eta nu gagah mah doang guru TK kula mah geus sanggup kula mah jadi guru TK mah teh anak batur di TK-an kula kabeh butuh kesabaran anu kelas dewa eta non sababna nu diajarna budak lalemet ya indung jeung bapana mantap ulah geura berbicara murid pandai lamun guruna polongo gitu batam benar sabab eta murid pinter murid cerdas hasil didikan guru nu pinter jeung cerdas lamun guruna teu cerdas mah bodoh atau komo muridna kan tak guruna heula cikaruyani berarti ku didiku abi ugut teh mampu abi teu bisa naon jar teh bodoh yang bisa jadi guru kolot asal ulah polongo beda bodoh jeung polongo mah kolot bodoh bisa jadi guru
kolot polongo mah moal bisa jadi guru. Sama beda antara bodoh jeung polongo, urang contohkeun supaya kaharti. Nu bodoh ngising di kebon batur, nu polongo ngising di kebon batur. Nu bodoh mah ngising di kebon batur di hadapan tangkal cau. Begitu nu boga cau ngalah cau, panelok nu leuka handap nya leuka luhur. Mane cau nu asap. Nu geus kolot geus pantek kieu. Begitu tulak cirek beleyek benicak tai nya. Atuh pana tapi hewan eta tai si bodoh eta. Ngan eta ngising di tanah batur enak henteu ka cik saha. Mending kene tai kebo ditungguan ku jelema. Tai RT di tanah batur ulah tai masyarakat tai RT ge hewan disebut tai jurig bae. Beneran bangna. Ayo ente jadi surubuk tai jelema mah. Coba jajal kebo. Sana boga kebo loba sok dipakung. Cik jelema nu boga sawah teh ya. Kak di sawah abdi bae pakung nah Kak. Eta si kebo ngarah naon coba eta? Ngarah taina. Sampai wani mere uang rokok ka tukang awan. Asal kebona dipakungna, dicangcangna di sawah ku manehna. Sabab make kieu ngising di dinya. Jadi puruk surubuk awal kayak pupuk dasar. Telok kaya teh ka mana? Ngising di sawah aing mah ngising teh telok kaya. Moal teu payu teh jelema mah. Teu payu. Beda. Tai kebo tai embe mah payu. Ya si bodoh ngising di hadapan tangkal cau. Nu polongo malih di hadapan tangkal cau ngisingna. Di mana? Di saung batur bari dinepas haukna deui. Burusut bae. Timuyan beku. Kulebu wae makuruh. Pan batur tas ngalacau dasar tani cak tainya. Mangga cau rada asak teh pan mojana dibubui mangina cenah ieu. Ah mojana bareubeuh teh agen nya. Asak encan gitu. Pada dibeuleum eta. Mirasa kaji eta. Hanut-hanut jadi huapkeun ku urang. Dibeuleum di ngaduruk dina hauk. Diasupkeun cau tilu. Gitu. Diguaran, barang diguari heueuh nya. Cik Allah ge aya jelema soleh mah bakal dibere rezeki min hasulayah tasib. Teu disangka-sangka meuleum 3 jadi 5. Oreng nu 2 mah tai si polongo. Berhubung mirip taina panjang doang cau galek, doang cau nangka. Atuh dihuapkeun pan ku si eta. Kudu boga saung nu boga kebon teh ya. Tuh gara-gara nu polongo mah pan sampai ngadahar tai batur. Ai nu bodoh mah ku nincak tai teh pati bahaya ka. Tapi geus nincak tai pan bahaya tah. Orok yang mun ngadahar tai kudu didegangkeun cikolot ya. Mun orok ngahuapkeun tai eta kudu didegangkeun kan anjing rumah mapai lembur eta. Cik bahasa kolot baheula oh ini keterangan kita mah tah mah. Sabab cenah ge sial jelema ngadahar tai mah. Ya si polongo mah tuh sampai ke tai ge di dahar ku batu. Gara-gara ngisingna dina hauk. Kolot bodoh bisa jadi guru asal ulah kolot polongo. Ngan guruna guru bantu. Gebe ngaranna. Kumaha gebe? Heuh diajar ku guru bakuna mah kiai. Ustad nu ngarti ngan manehna ngabantu ketika anak aya di imah ngedepeng bae cicing bae muriang henteu teu ngaji cik bapana cik indungna ceng neng geura ka pangajian ka ditu disabat dia poin teu ngaji mah tah eta ngaranna guru bantu sabab ge teu berdaya aya eueuh mah muridna di ditu di imah dibantu pan ku indung bapana sina ngaji di bahkan dibawakeun panyebat sampikeun ka pangajian. Ulama inget bae mah eta baheula heueuh nya boga kolot masakateur eta palurah dibere jajan eta kula 50 perak sok ka sakola SD meunangna eta baheula harita mah pan salawean ieu eta bakwan jeung opak bakwan 2 mun opak 2 eta meunangna laju pan meuli opak teh samalna beri lobakeun ku urang nya dicoelan ku urang laju babaturan teu boga jajan teh ngadeuketan paun ka urang nya budak ieu ngarayu teh sing urang babaturannya gitu. Orang yang dibere sing urang babaturannya ka urang teh nukeun ngedahar opak laju pan disemplekeun ku urang saeutiknya ceelkeun dibikeun juk ngomong acan seubeuh meureunnya nyangkeun deui kamari teh urangnya cenah ulinnya semplekeun deui ngarayu atuh geus tiba ditu deui eta maka ngarayu eta dina seringna eta kula kolot teu boga duit. Cikolot nu penting mah ceng geura mumuluk bae
sing gede. Maksudnya mah orang sini ulah yang jajan. Kalau tuh bisa bae ya politik nah. Memuluk baceng sing seboh gitu. Malah yang jajan kayak gitu. Masalahnya pan antara memuluk jeung jajan lain deui kah? Tetep bae uta orang ngadutun bae tadi bere duit. Eta korot pan kabeh ge yakin. Lain kudu karunya ka anak, lain kudu hayang mere anak, ai Allah mah kumakeun horeng. Ngan daripada anak teu sakola ya ku gara-gara teu jajan. Eta inung kula mulagangkeun sapu. Ti imah sampikeun ka sekolah anu jarakna 1 kilo. Dituturkeun bae kieu bapak jalan. Asal urun nu disebat lembang deui nya. Asal urun sebat lembang deui gitu urang. Sampai datang eta ka sekolah. Gitu-gitu bae. Sampai datang eta. Eta ngaranna guru bantu eta. Sebabna namun datang ka sekolah mah urang mah bisa ngajar. Boleh bisa ngajar. Urang ge kitu hadirin hadirat. Anak urang teu ngaji. Ulah dikepar bae. Nu kawajiban magaan ku maneh itu aya batu nudaekeun ikhlas gawe karena Allah. Alhamdulillah bantu ku maneh eta anak ku maneh teu muriang teu naon atuh giringkeun ka pangajian. Ulah percaya teh eta anak panjaman ku ari mah eta anak geus loba politik ku ari mah. Ulah percaya teh ka mana ceng rek ngaji jojong bae bapana mau mekeun HP bae jeung indungna. Orang anak yang laju nama malengkok ke tempat main game dan ngaji, coba tuturkan tak ke pengajian. Ia hari anak sekolah TK diantarkan ditungguan sampai ke Bali ku indungna. Mantap nu aboga anak sekolah TK mah eta ibu-ibu lalintuh. Benar sababna atuh anak nama jajan 5.000 komen nama 20.000. Tinggal salakina beli mall popongkol doang hampir lembangna. Niripuh. Beneran Pak, coba lamun ke pengajian eta anak kurang diantarkan ditungguan kurang sampai balik ya iya anak bisi teu ngaji budak kuari mah pan palakan dina ngabohongna tuturkeun tungguan pangaruh pan eta tamak kadaleuk kiaina teu ngarokok belikeun kurang ieu mah teu nyaho Pak laju cik kiai ceng urunan listrik ieu bebeja ka indungna parang saing sagala urunan pinah kita pinah ngaji gara-gara mari bilang heh aing ngaji nama kiai mah ikhlas karena tapi listrik mah bisa ikhlas dah bener tak tadi bayar token atau parum listriknya muntah mah listrik bisa ikhlas karena wong tah listrik nu kiai mah nya setelan ikhlas kudu namanya artinya tadi bayar ke hurung baik gitu ngeunaan tamun gitu mah ieu mah dipentak urunan saminggu 10.000 bae ge geus ditah pinah atuh kira-kira kamu jia dia orang mah kudu kawijiban mah orang ya ngadidik anak kita. Sabab naon moal jadi jalma soleh lamun teu ngarti kana agama moal butak-butak deui ka. Lamun kakak hayang boga anak pintar cukup ku sakola ulah kudu masantren jeung ngaji pinter. Tapi lamun hayang bener teh cukup di sakola. Kudu ka mana? Ka pasantren. Sabab pinter jeung bener beda. Bener mah eta cik agama. Ai pinter mah belum tentu cik agama. Ibadah mah teu kudu pinter ya ka asal bener bae. Sok aya dia kiai mah kudu pinter salat, kudu pinter puasa, kudu pinter zakat teu aya. Kudu bener salatna, bener ibadahna, bener cik sa. Wallahu a'lam bishawab. Cik Allah anu ningat anu maha bener ayana di mana? Dina ilmu Allah anu dipelajari di mana? Di para kiai, di pondok-pondok pasantren engke karak bener hayang pinter aya sakolahkeun nya sakolahnya masantren keur teu sakolah na masantren mah ulah henteu naon sababna moal jadi anak soleh komo ngabakti kana jadi indung bapa lamun eta anak teu ngarti kana agama survei membuktikan di zaman akhir tingali di medsos kuari loba jalma anu ngajajal anak urang Islam di mall di sisi jalan ditanya rukun Islam rukun iman teu ngartieun Bu. Zaman kuari ya, ternyata cik nu nanya teh aya dina hiji konten, neng rukun Islam ada berapa? Ulang heuleung eta nu keur nongkrong. Ngajawana kumaha? Ada 8 kali ya cenah. Make kali eta. Mun cik urang teh aya 8 meureun. Piraku nu kitu make meureun. Rukun iman ada berapa? Ada 3 kali. Berarti kan teu nyaho. Anak orang Islam teu nyaho ka rukun iman teu kana Islam teu nyaho kana huruf Al-Qur'an itu kan ironis
Zaman akhir mah kuari mah sakola menggeus SMA geus aliyah huruf teh nyahoan. Kuduna menang prihatin kepala bahdinya hadirin. Mantak cik Sayyidina Ali laula khamsu kisolin la sara nasu kuluhum solihin. Lamun Allah nu lima mah memang nagih ieu jelema kabeh bakal soleh. Ngan berhubung aya nu lima ieu sehingga jelema teu saroleh saralah. Jadi nu lima ieu nyebabkeun urang teu daek saleh, teu daek endah. Nu pertama naon? Nu pertama alqona atu bil jahli airido bil jahli. Nu pertama urang mah ridho bae ku bodoh. Ngeunaheun bae ku teu ngarti kangen nahan bae urang mah anak teu ngartikeun agama teu bisa maca Quran jor teuing bae masa bodoh bae ngeunah bae eta nu nyebabkeun jalma teu daek soleh hiji. Lamun urang geus teu perlu kana didikan agama berarti ridho kana kabodoh. Sedangkan penyakit anu mematikan lain penyakit jantung, lain corona, lain penyakit stroke, tapi penyakit bodoh eta nu mematikan. Bodoh tak nu bodoh mah bisa dibawa bodoh. Jadi aset jalma anu tukang ngabobodoh eta nu bodoh babari dibawa bodoh. Nah, bisa percaya cenah bodoh penyakit mematikan. Urang kita pulih ke ditu ka Saudi Arabia teu bisa bahasa Arab. Hai nyupir mah bisa. Pas bawa dunungan anak ngaliwat jalan aya gunung nu kerabat ngan batu gede nu nimpuk. Cik dunungan anak hajar pada tak hajar bahasa Arab. Berhubung orang kita teu ngarti kana bahasa Arab, baru nama hajar teu dihajar bae gas. Atuh dihajar bae di teungar batu gede. Atuh modar jeung dununganana. Akibat naon? Akibat bodoh. Mantak jangan biarkan anak orang hirup ayeuna kebodohan. Ulah ridho kana kabodohan. Mengpeung kuari ngaji teu kudu mayar. Pasantren salapi di urang anu guruna siap gawe karena Allah pikeun umat aya alhamdulillahi rabbil alamin. Eta nu kadua nu nyebabkeun urang teh teu daek soleh al hirsu bidunya. Urang mah terlalu rakus kana dunia. Lamun urusan dunia mah urang mah haripet bae, tapi lamun urusan agama urusan akhirat masa bodoh. Di situ percaya survei membukti orang tanya ke dia, ibu-ibu, ayo ibu-ibu ngaji, ibu-ibu poe naon di Citerep, Bo? Poe rebo. Geus kitu misalnya aya pembagian BLT poe rebo. Dengekeun dia. Menang surat di RT di kantor desa bahwa ibu mendapat BLT liaan 600.000 rupiah harus diambil hari Rabu jam 8 pakai masker. Baheula nih panjaman wajib pakai maskernya. Dasar amakan ge tinggal 2 nih. Neangkeun BLT ke kantor pos pakai masker bah. Gitu. Atuh teh datang ke kantor pos kabarag pae di jalan. Oh ngapa? Pada tangga beana mah cukup bergenep 100.000. Orang ngaji poe rebo, pas poe rebo kudu nyokot BLT. Kula neuk nanya ka ibu-ibu ya, Bu, milih ngaji teh ka madrasah ka kiai, milih kanu lurah kanu RT nyokot BLT, jawab sing jujur. Kalau bohong. Yakin nyokot BLT atuh mending kana nyokot duit kiai. Kumaha ngomongna? Atuh ngaji lah, ngaji make ge aya keneh. Poe rebo mah aya keneh. Atuh heueuh poe rebo mah aya keneh. Ngan hiji lamun teteh nyampe ka rebo nu itu. Nu kadua rebo nu itu mah lain deui jeung rebo nu ieu. Doang rawayan hirup. Kumaha rawayan? Pan puasa kan saminggu rawayan. Mun puasa poe Sabtu mimitina Sabtu lebaran deui. Ngan saminggu teh. Puasa mimiti Sabtu, engke ka Sabtu lebaran. Pan kunang Sabtu geus lebaran, pan cenah Sabtu mah geus puasa kamari. Iya Sabtu deui cenah, teu pan mah Sabtu mah. Ngomongna ngaji mah aya keneh rebo deui cenah. Atuh rebo nu ieu mah jeung itu lain deui. Padahal mah ya eta urang mun calakan saeutik mah bisa ditarekah. Ena urang gambarkeun kieu. Aya monyet pan resepna kana caunya. Aya monyet sok make emas. Resep kana emas moal. Coba orang angsongan eta monyet leungeun urang nu katuh nyekel cau seblot hiji.
nu kencang nyekel emas 5 gram angsongkeun ka monyet milih mana? Yakin milih cau. Padahal lamun rada mikir mah saeutik eta monyet. Saeutik bae mikirna ulah loba-loba. Mending milih emas. Belikeun jual emas ka toko emas. Pan menang cau eta sakecamatan ini. Eta mah kalah nyokot cau ngan hiji sebeuhan teh. Benar? Namanya. Kado embe angsongan ku teteh jukut sakeupel jeung emas 5 gram milih mana? Milih jukut. Padahal lamun embe mikir saeutik mah mending milih emas 5 gram jual ka nu haji nita. Menang jukut sakabupaten eta. Berhubung teu mikir akhirnya udah dipilih jukut. Coba kalau nanya deh, urang mah jelema pannya palura dia angsohan cau seblot jeung emas 5 gram milih mana coba? Calakan malum lurah. Calakan biasa namanya tuh dicari gitu kumpul milih emas cenah gitu. Cau mah tadi dicokot. Urang mah dengekeun Bu, Pak, emas cokot urang mah. Cau cokot sabab cau beuki urang deh. Emas resep. Cau di dahar, emas dijual. Beteng sabab duit. Ibu-ibu kayak gitu kudu nama ngaji heula nges beres ngaji karak nyokot BL. Cokot duit nak karak ya emas menang dunia menang ya akhirat menang doang cau menang emas menang iya mah pan kalah nyokot BLT lah beneran doang nyokot jukut doang monyet nyokot cau buang marada dulur jeung monyetnya dulur pisan mau cenah kiai insyaallah hadirin iya ulah sampaikan di zaman akhir teh urang teh lebih mementingkan duniawi anu bakal ditinggalkan tapi anu bakal disamperkeun teu dipikirkeun mantak adunya mata ul gurur latakun biha takasur waksir biha mina syukur qabla maji alam kubur dunia gemerlap memang menipu pikeun ka urang sadaya kabeh ge anu teu kabita dunia ditumpuk-tumpuk urang al hakumut takasur tapi hatta zurtumul maqabir sampai ke datang ka jero kuburan naon guna jeung mangpaatna eta harta ditinggalkeun kurang mata ulama teu hareun lamun aya nu paeh jelema sugih hayu ke jana nyolatkeun yuk nu paeh ge jelema sugih teu hareun pun kunaon sababna nu sugih nama paeh arti teh berarti anu ngatur duitna nu hirup teh nu paeh nu hirup sa keluarga mending lamun keluarga anak karunya kakolot hartana loba disedekahkeun coba lamun anu loba sesa nu sugih jak selawat meleh ku nu miskin sababna dunia mah belum tentu kabawa kurang mantak mempengker di dunia syukur boga anak syukur naon syukur pake perkara anu pake karida ku Allah nak sedekah mah mempengker hirup geus paeh mah moal bisa berdaya eta anak namanya sholawat sedekah jangan anu nyolatkeun 5.000 eta mait moal bisa udang nyare kanan moal bisa duit aing loba dia ulah sakitu-kitu teh dia moal bisa kajian manehna ningalikeun sabab yakin panina kitab Dakwaiku Akbar dicaritakeun dina Mukhtasar Qabir dicaritakeun mun mayit eta ketika mati roh namah ngeuleukeun bae mantak ulah gagabah ieu urang penting ieu ye iya penting ya orang update status sebenarnya mah nyawa ini update status bukan kalau zaman update status segala di update baik karena HP angkanya huan baik kuno lobaan kakak salaki buduk gajutna di update status zaman kuarian salaki kerhes beri foto kanjut diarakan ku pamejikana Masya Allah gesalap 88 gesalap benoson gesalap Cina ledeh kene baik lanjut napan anu ngajawab statusna ti ditu coba jajal teh Gramoxon oplos jeung ron up paruk heuh sia tah mah heureunnya cenah jeung euring ge poloy lanjut Gramoxon jeung ron up di oplos ditungguan salaki hese disemprot barang
atau hari takene buluna maka perang ai gramokson mau ulang daun ya nya laju hege nyetol ku gramokson mah eta laju paeh bae ta daun can ditinggal-tinggal jeung laju paeh bae ngan pan ari round up mah udah akar jeung batangnya perang hari takene daunna bu poloy cenah ieu menang saminggu atau barang lagi jeung kanjut tahu jaron up bereaksi sahabat zaman update ku hari mah ya orang update status lain ke apa ada orang mah hiji update status ke Allah subhanahu wa ta'ala hadirin eta orang kuari hayang kadeleuna ku Allah sebab eta orang ke bakal disiaran ulang di alam akhirat ya kuari orang tersoting diputar ke di padang mahsyar ditonton ku sakabeh alam manusia nu pernah hidup di alam dunia usah cenah eta beungeut teka dulu ku hasuk orang burung kincu jangan gina bari ngarokok bae so update status nu kadua dengekeun ya cik dina kitab Sarah Qurtubi Abu Darda sahabat Rasul berbicara inna a'malakum tu'radu ala mautakum sanyana amal perbuatan aranjeun di alam dunia eta bakal ditembokkeun mah ka keluarga urang ka indung bapa urang anu geus maot ninggalkeun urang ka alam kubur ieu amal urang sapopoe bakal ditembokkeun ku malaikat kanu jadi ahli-ahli kubur urang kanu geus mararaot ditembokkeun deuleu teu kalakuan anak dia tah deuleu tah kalakuan mangka ti ditunang kena payaprohuna wa yaskuruna au yahzanun mangka lamun kalakuan urang ditembongkeun ku malaikat ka nu maot ka indung bapa urang bagus eta indung bapa urang payaprohun bungaheun alhamdulillah Gusti anak aing keur ngaji alhamdulillah Gusti anak aing keur daek salat alhamdulillah Gusti anak aing keur ibadah payaskurun syukur ka Allah tapi auyah zanun ketika ditembongkeun ku malaikat eta si jelema teh lain keur ibadah kalah keur joget oke gas beras mahal oke gas aing jarareng ka zaman kuari macam-macam pangarupanya ngumur hirup oke gas teka beli gas oke gas teka beli beas eta teu puguh-puguh aing mah oke gas kitu bae lain keur ngaji kalah keur oke gas kalah keur goyang gemoy wayah zanun maka indung bapana sedehon di alamna di ditu Gusti Masya Allah yang boga anak kalah keluarga keteng batur mah salat batur mah ngaji tu dinuki royani kumaneh kalah oke gas belum ku gasok dia kaduruk insyaallah eta kalakuan urang mah ditembongkeun mantat Abu Darda mah ngadoakeun kieu ngadoana Allahumma inni a'udzubika an a'mala amalan tahzanu mauti Gusti abdi ngalindung ka Gusti supaya Allah ngalaksanakeun hiji kalakuan hiji amal anu bisa nyedihkeun ka indung bapa kula anu geus maot jadi urang berbakti teh lain keur hirup bae indung bapa lain geus maot pun urang masih bisa ngabakti kanu jadi indung bapa ngeuneuh ngabakti kumaha ieu anak kena lamun teu ngarti kana agama parukna mangabakti keur hirup bae pernah ditanya Rasul ku sahabat ya Rasul punten Rasul kumaha lamun ieu jelema geus teu boga indung bapa geus maot indung bapana kumaha cara ngabaktina cek Rasul jawabanana kaluarkeun sedekah pikeun indung bapa au qiraatil Quran loba maca Quran awi doa loba ngadoa eta ngabakti kanu jadi bapa nu geus maot tunggal penting urang salat hadiah salat nusilul kubri usolli sunatal hadiyati rakaataini lillahi taala Allahu akbar beres urang salat Gusti dugikeun ganjaran salat abdi ka indung bapa abdi nu salat hayang barokah manghirup ulah kudu munjung ka gunung muja ka sagara ieu mah datang kanu dukun leungit kebo bah abi leungit kebo cik dukun aju bae pan peureum ngagerem
dia datang sama tanana. Cik tarawangan abah mah kebo aceng mah kuari keur dirorah keur nyinaon bah keur ngejuru bah kuku kebo lagi jalu. Oh abah geus kolot salah dulu hari keur modal. Hayang barokah mah hirup teh angkeun indung bapak penta ridho indung bapak penta doa indung bapak lamun hirup kene geus maot jarahan lain menta ka kuburan lain menta ka nu geus maot urang menta kaberkahan ti Allah Subhanahu wa taala. Munjung mah ulah ka gunung muja ulah ka sagara. Bahkan mun bisa mah cai mata indung teh pake minyak seungit hijikeun jeung minyak tadinya pake seseungitan kakak bisnis pake usapkeun kana baju kakana dagang usapkeun kana baju syariat tapi na eta hakikat mati Allah Subhanahu wa taala. Tereh maju beneran kula menciksa kula cik alih hikmat anu kari bismat anu sikoh jelemana beneran kula kudu ka mama ulah ganti-ganti penta doa indung jeung bapak hadirin hadirat. Ulah sampai urang teh boga anak anu doraka urang karunya ka anak teh kunaon lain karunya bisi teh dahar lain karunya bisi teh ngarokok lain karunya teh bisi ku sabab ieu jeung kitu tapi karunya bisi anak doraka kanu jadi endong bapak sabab naon lamun anak doraka ka indung bapak Kangjeng Nabi sorangan teh bisa nulungan hadirin. Kangjeng Nabi sorangan teh bisa nyapaatan ka jalma anu doraka ka indung bapak ka bapak. Cik dina sarah Qurtubi cik Kangjeng Nabi teu hiji perkara anu leuwih mayahkeun ka kula dibandingkeun jeung jalma nu doraka ka indung ka bapak. Eta nu ngaripukeun aing mah cik Kangjeng Nabi. Kunaon sababna? Engke di surga eta Kangjeng Nabi bakal terganggu ku suara jeritan jelma anu kehirup di alam dunia ngajadikeun ka indung bapak ngalunjak ka indung bapak. Kangjeng Nabi keur ngeunah-ngeunah di surga kadenge jerita nu disiksa ku akibat di alam dunia ngalunjak nganyerikeun kanu jadi indung bapak. Sehingga Kangjeng Nabi sujud di hadapan aras minta ke Allah, ya Allah ya Rabbi abdi adalah anu jadi nabi na abdi nu bisa nyapatanana wayahna ieu umat abdi kuring disiksa kusabab doraka ka indung ka bapak angkat siksanana. Kumaha jawaban Allah? Teu berlaku sapat dia pikeun jalma anu doraka ka indung ka bapak bisa diangkat ku aing teh siksaan sabab kusabab ieu indung jeung bapana ridho kara ku aing diangkat pamenta dia aing lain ku teka eta ka dia iya mah urusanna doraka ka indung bapak bisa ku aing dilangan ke siksaanana lamun indung jeung bapana ridho. Atuh Kangjeng Nabi ge balik deui ka tempat berhubung ngaganggu deui sorak ngaganggu ka Kangjeng Nabi anu disiksa ngadeus deui kadua kalian Kangjeng Nabi ka Allah, ya Allah ya Rabbi nama nu parentu dipenta ka Gusti sok dijumponan wayahna ieu terakhir kali abdi menta ieu mot kula anu doraka indung bapak angkat tina siksaanana. Cik Allah sakabeh pamenta dia sok dijumponan tapi maaf yang ini tidak bisa sekali tidak bisa kecuali indung jeung bapana ridho suka ka jelmana karena ku yang diangkat di neraka. Waduh cik Kangjeng sampai 3 kali ngaganggu kene bae cik Kangjeng Nabi lamun Allah teu bisa nyubadanan ka hayang kula wayahna ka malaikat Malik coba bukakeun eta pintu neraka kula hayang neuleut kumaha kitu siksaanana kadengena ku Rasulullah sama ti siksaan dibukakeun ku malaikat Malik ditingali eta nu doraka ka indung ka bapak keur diduruk ku seuneu dibeuleut ku oray jeung ku talak jeung sajabina bari digebugan ku malaikat munasabah jejeritana luar biasa. Akhirnya Kangjeng Nabi sujud sampai 3 kali ke Allah wayahna Gusti langitkan karunya kula minta kula karunya kanya kumaha cik Allah teu bisa mun kitu tunjukkeun di mana indung jeung bapana kuari cicingna cik Allah di surga anu itu di surga anu ditiangkeun ku Kangjeng Nabi hiji-hiji indung bapana mak anak mak kuari disiksa di neraka jadi orang kakak mak cenah kenya heueuh Rasul nyeri hati kula keur di alam dunia ari pamajikan nama dipupujuh eta ku si eta hayang sakali disorangkeun baju mararewah aing mah lebaran sakali ge minta ka komandanna mungkin butut kita diberikan nyeri hati aing cik indungna moal aing moal mengampura moal ku nyeri-nyerina indung jeung si eta mah cenah nurutkeun ka hayang pamajikanna bae nu hiji deui mah kumaha jakarunya mah moal inget kene aing ke dalam dunia magahan ka si eta aing kalah diusir ti imahna. Waduh cik Kangjeng Nabi kumaha ieu mak nu geus mati tinggal geus jak kuari mah selain di dunia deui kuari mah geus di alam
akhirat nunggu penting hampura bae eta anak mah karunya teu bisa moal nyeri hati aing cik indungna cik bapakna. Nah Kangjeng Nabi akhirnya minta ke Allah, ya Allah izinkan abdi mawa ieu indung-indung jelema nu doraka ka neraka supaya kadeuleu anakna disiksa supaya karunya. Mangga cik Allah diizinan dibawa eta indung bapana ka neraka kadeuleu siksaan anak. Ngaran kolot mapan buruk-buruk papan jati. Sakumaha geblegna anak, sakumaha nyerikeuna anak, tetep baik hati nama bakal terhiris ketika ada anak disiksa anu sakitu luar biasa ke Allah. Akhirnya cik eta kolot da Gusti sugan anu lain kieu siksaan anak sugan lain kieu wayah anak abdi angkat tina siksaan anak abdi ridho abdi suka karak diangkat cuma berupa tulang hirup dibanjur kucai kehirupan diangkat ke surga eta ripuhna doraka kanu jadi indung bapak. Mantap ulah sampaikan anak orang tengartikan agama sehingga anak lain nyenangkan tapi karipuhkan sedangkan nalika orang maut ngentilu perkara anu bakal nyalametkeun ka urang diantawisna waladun soleh boga anak anu soleh mah anak soleh mah teu kudu diausilkeun ganjaranna otomatis ngocor mah urang nyolatkeun ku batur mah pan aya bae sedekahna keur teu mampuhna ge aya bae urang lajuna masok mamampuhananan komo hayang diajikeun mah pan kudu muruhan eta jamolekeun kiai ngajikeun saminggu teu diburuhan tapi ku anak sugan kabeh anak bisa ngaji Quran teu piraku ceng pangwacakeun surat Yasin mama kajeun aceng bisa bahasa Inggris teu hayang mah dibacakeun bahasa Inggris keur paeh mah ieu membaca Inggris lancar baca Quran teu becus inungna paeh oh my mother modal bapana paeh oh my father modal naon gunana tapi Yasin wal Qur'anil hakim bari jeung ceurik anak urang anu ngarti kana agama santri bakal tetep ngalaudu macakeun surat Yasin macakeun Quran pikeun urang sadaya hadirin. Mantap ulah sampaikan anak urang teh dikepar kurang di alam dunia teu ngarti kana agama molotok mata emak maot nage ketika anak teu ngarti kana agama lamun mah hayang senang teu boga naon ge anak jor teh nu penting ngarti kana agama sebab naon rezeki ditanggung jawab ku Allah Subhanahu wa taala apalagi urang manusia bisa ikhtiar bisa nyareat didukung ku tareat urang maka Allah Subhanahu wa taala bakal nanggung jawab kana rezeki urang tapi agama masyaallah naudzubillahi min dari ketika bodoh nekumaha urang ninggalkeun anakna mata urang doakeun ya nu hajat sakaluarga mudah-mudahan cita-citana sing dikabul ku Allah Subhanahu wa taala urang sadayana sing ngagaduhan turunan anu soleh turunan anu solehah mudah-mudahan urang sadaya maotna husnul khotimah amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah wa hadakumullah panginten itulah yang dikeun ku sim kuring dan bengi ayeuna idkhul surur kana jangan soibul hajah mudahan aya barokah jeung manfaat khususnya pikeun dari pribadi sim kuring umumna sasina sabanyaran mudah-mudahan aya barokah moal pikeun hari ini sadayana karena manusia alina samahul qota manusia apapun pangkat jabatan kedudukan pasti aya kelepatanana pasti aya kasalahanana mudah-mudahan sadayana jembar lautan hampura ramanya kasadena bahasa sim kuring model kieu dan berenges teu asing ieu sim kuring masering ka dieu model kieu kayanana mudah-mudahan sadana sing ngamaklum. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah wa hadakumullah mudah-mudahan umur panjang moal kebal ngalaman sasi Ramadan mudah-mudahan datang kana umur bulan Ramadan tiasa ngalaksanakeun ibadah sakumaha mistina sehingga datang kana Idul Fitri urang kembali karena kasucian sawal kaditu urang mulai di pangajian buka kabehan anak urang ke pasantrenkeun anak urang sina ngaji urang contohan ku nu nyawa panang ngaji sangkan sakabehan aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala khud masofa wa makadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.